Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na tadi jeruk allazi wa rafa'na fa inna ma'al fa iza farag wa ila rabbika farghab. Bismillah. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Shadaqallah. Besok libur ya. Para kiai anu sepuhna anu anomna guru-guru urang mudah-mudahan sing sehat panjang umur. Bil khusus nu ngawasilahan Kiai Ajis beserta rombongan panitia istimewa aparatur pemerintah Bapak Kepala Desa Manawi Aya. Alhamdulillahirabbil. Teristimewa oge Kiai Hakim anu di Balaraja, dulur-dulur nu hadir urang ngadoa nyebunya mudah-mudahan dibere panjang umur, mudah amina, dibere jembar rezeki, dibere anak darek ibadah, salakina balalager, mudah-mudahan mautna husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Ibu ngobrol banyak kula teh jeung urang dieu baraya. Daek ibu ngaku baraya ka kula. Minta duit ya. Itu bener asli ternyata ya bapak kolot kula jeung bapak kolot urang dia kolot kabeh. Oh, jelas mah urang baraya di talian kula ilaha illallah. Dek urang Cisoka, dek urang Maja, dek urang Rangkas, dek urang Amerika. Nyaho ibu ke Amerika nyaho? Ente nyaho nya? Tenyahon gula gitu nyaho sarua bae. Dek urang Inggris, dek urang Jepang, dek urang Cina, lamun boga la ilaha illallah eta baraya. Oke? Lanjut ini. Kamu enggak tunduk? Tapi kenapa kamu huai tadi? Eta la ilaha illallah, ujung barat, ujung timur, utara, selatan, bahkan sampai ke kutub. Dulur urang lamun boga la ilaha illallah. Kalimat anu dibawa ku para nabi, kalimat anu dibawa ku para rasul, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Tur lamun cana nu hirup ieu kabeh sampai ka maut mawa la ilaha illallah aminin bakal aman dina neraka kabeh asup ka surga. Aminin kabeh bakal salamat tina kobaran neraka jahanam. Amin atuh. Amin. Insyaallah ya urang bakal kumpul deui di jero surga. Amin. Ibu-ibu ka surga beungeutna dirobah. Atuh geuli.
Bapak-bapak ka sorga beungeutna guantang kuasep gaga. Lamun kuari ka sorga beungeutna nu ieu bae atuh bidadari lumpat nempo RT sieun. Ya Allah. Lamun urang dibere ku Allah la ilaha illallah, perlu diketahui eta teh ngelehkeun emas berlian, ngelehkeun sawah hektara, ngelehkeun pangkat jeung jabatan, cantang tu nu boga berlian ka sorga. Betul? Cantang tu nu boga jabatan ka sorga, tapi nu boga la ilaha illallah bakal ka sorga. Nu dipilih ku Allah teh eta nu bakal ka sorga. Di dunia kena dipilih Abu Jahal teu kapilih, Abu Lahab teu kapilih, Nadhr bin Haris teu kapilih, Walid bin Mughirah teu kapilih, anak Nabi Nuh Kan'an teu kapilih, pamajikan Nabi Lut teu kapilih. Urang maja kapilih, alhamdulillah. Hari ieu maja naon ge? Maja lembur, masya Allah. Berarti kurang kuari keur ngobrol jeung urang nah, jeung urang lembur mah urang pada urang lembur ngobrol be nyebunya. Oh nyebunya. Alhamdulillah ngaranna ge urang lembur ieu sarua. Di dieu mah aya kene tangkal awi aya len. Urang Cina mah heraneun ka tangkal awi. Aya Cina nyemah disuguhan angeun iwung. Ini apa? Ini rebung. Rebung itu apa? Bambu muda. Hanya yang muda aja enak, apalagi yang tua aja. Gantar asakeun Gusti Allah. Atuh hebat urang maja madaharna awinya. Awi di sayur. Daunan naon beboki. Daun dangdur. Daun genjer. Kemangi. Embe sampai maraheun embe. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Allah. Jangan kompak teresep lah terus. Bapak-bapak mah malohok banyak. Eleh ibu-ibunya. Di mama naga elehnya. Di dia eleh di imah. Haram jadah ya Allah. Ulah eleh pak. Ulah eleh ku awe. Masya Allah. Qul hal yastawil a'ma wal basir am tastawil dhulumatu wan nur. Cakallok yuk bejakan Muhammad ku anjeun, apakah sama nu buta jeung nu beuntak? Ari nu buta teh saha? Kafir minangkana jelema buta, abu ata. Lamun bisa ngejah berarti generasi minyak tanah ya. Ini BUDI Budi ini Ani GURU guru BUDI Budi Ani guru coba kolot berarti ini hadir kasakolaan teh nyarapna mau goreng kejonya dikepel-kepelin baju minyakna kabitis. Aduh masya Allah. Tuh baca deh itu ayat yang ngenahan eta he. Ngenahan lagu, ngenahan Quran. Quran lah. Ngenahan puisi, ngenahan Quran. Quran lah. Ngenahan sajak, ngenahan Quran. Quran. Qul hal yastawil a'ma wal basir am tastawil dhulumatu wan nur. Hei Muhammad, bejakeun apakah sarua nu buta jeung nu beuntak? Nu buta teh kafir, nu beuntak eta mukmin. Apakah sama kegelapan dengan tempat yang penuh dengan cahaya? Nu gelap eta saha? Kafir. Nu pinuh ku cahaya eta saha? Mukmin. Matak urang ulah ngakuran jelema kafir sebab urang mah beda jeung kafir. Lamun kafir dahar doang, minum doang, PS doang, rejeun doang, awas salatan.
lamun urang salat henteu dahar mah beuki salat henteu jeung pamajikan beuki salat henteu minum beuki naudzubillah bisi akur jeung jalema ka yakeun ka salaki salat ka osok kitu minantu dijakeun da salat sia ulah mau kotok bae aya nu sok ngadu kotok mana jelemana bencet pake muludan kotokna ulah ninggalkeun salat ya urang mah lain kafir urang mah jelema iman bu Allah bagirnya punya ya Allah karunyakeun ka urang-urang loba doraka ge dirijian bae di rahmatan bae kafir ge ambekan bae kafir ge dibere dahar bae bener tah tapi ingat eta jelema lamun ngagali taneuh nyieun empang melak naon lau jeung melak orai lain buka jeung bangkong lain jeung keuyeub lain eta tujuan nyieun empang teh jeung naon lauk tapi sok aya bangkongan eta empang aya keuyeub ge ngaliang bae keuyeub punya nyawa ibu ka keuyeub nu sok ngaliang lain deui eta mah nu dieu mah lain lain mah oh cacapitan tah mah oh mataan malah tapi tiloknya sok bete tiloknya heeh masyaallah sanajan digali taneuh deuk melak lauk tujuanna mah goreng bangkong aya orai kadut aya keuyeub ge Allah teh nyieun bumi lain jeung nu kafir lain jeung nu bangkawara walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun muncak bahasa urang terjemah bebas mudah-mudahan nu salah dihampura amin ya cak Allah bumi dicipta ke jeung nu saroleh bumi dicipta eta jeung nu aribadah jeung jelema mukmin tapi faktana di bumi kafir aya nu nyembah patung loba nu teh salat loba atuh paneta nu nyieun empang ge neuk melak lauk goreng orai kadut hirup goreng bangkong hirup goreng keuyeub hirup tapi awas begitu empang dipanen nu boga empang geus nyiapkeun wadah bak gede caina heran jeung wadah naon lauk goreng nu boga empang geus nyiapkeun pangebuk jeung ngagebuk naon orai kadut kuari mah nu teu salat numpang dahar dinu salat nu teu salat numpang dahar dinu ibadah seperti di jero empang eta orai numpang hirup di lauk ya eta nu maraban lauk teh nan tujuanna maraban lauk meuli pelet eta jeung maraban lauk goreng orai ilu dahar bangkong ilu dahar keuyeub ilu dahar begitu dipanen siap-siap pangebuk bakal nyabet eta orai jeung bangkong betul nu teu salat kuari mah hehe seuri bedang kuntil anaknya manehna teu Ramadan teu puasa seuri bae tenang begitu datang kiamat dipilihan nu salat nu iman sorga kafir nu teu ibadah neraka hayang ka sorga tah hayang ka neraka bapak-bapak ulah repeh bae tuh hayang ka sorga hayang ka neraka jak bapak-bapak kami mah hayang ka sorga embung ka neraka ibu-ibu gitu keneh mun embung ka neraka nu can salat geura salat insya hayya 'alas shalah kos di Mekah aya nu pernah ka Mekah ya laju nu encan hayang boga duitna lewat mananya hayang ka Mekah ya paneta tanah nu dijual ka Citra Maja hayya 'alas shalah nu di sawah cak Allah ngahareup heula ka aing salat heula nu di pabrik salat heula hayya 'alas shalah salat dulu dong
Jangan. Pan bisa ka sawah bisa ka pabrik ge nang Allah. Engke geus beres sujud ka pabrik deui, beres salat nyawah deui, beres ibadah kembali deui urang usaha. Teu dilarang ku Allah usaha, tapi ulah poho ka Allah. Sabab bisa naon ge nang Allah. Teu bisa mengaji manggeus kolot, teu bisa haji ibu manggeus kolot, teu kuat nangtung sukuna ngagalalidir. Diuk salatna diuk. Diuk itu bisa mamang ngaji, kunaon kitu mang bisul. Dinaon mang dibujur. Sabaraha kitu? 18. Jeung bisul bawaan 20. Diuk teh kuat ngedeng yang ngigir. Halo. Halo. Diuk teh kuat ngedeng yang ngigir. Ngedeng yang ngigir teh kuat nangkara. Nangkara teu kuat isyarah ku sirah. Isyarah ku sirah teu kuat isyarah ku kalukup mata. Kalukup mata teu kuat ku hate. Lamun hate teu kuat yang ngagalitana. Alasan teu salat. Lanjut. Marah nggak? Ibu nggak marah nggak? Kamu nggak marah? Aku juga nggak marah sama kamu. Ting bating. Oh sinetron baik. Ya Allah. Allah. Ulah ninggalkeun salat. Lamun jelema ninggalkeun salat dihudangkeun di kuburan bakal hijikeun jeung tangkorak Firaun tangkorak. Omong Firaun ulah nempok ka kula teh. Tadi bae tah kanu digigir. Eta Firaun boga konco ngaranna Haman. Bakal hijikeun tanu teh salat mah hudang ti kuburan teh jeung Firaun jeung Haman jeung Abdullah bin Ubay bin Salul. Ieu bongotna ge hideung eueuh cahayaan. Di dunia ge katempo. Nu salat mah cahayaan ku cai wudu, nu tilok salat mah demak moal bisa dibobodo. Geus kolot ibadahna rajin, caang wajahna. Mungkin kolot, mungkin sahdu, mungkin santun, mungkin murah senyum. Eta sahadat, oh eta mah Nyi Ani. Nyi Ani, pan kuari mah beungeutna caang amatnya. Manehna mah ibadahna masya Allah, resep amat nempon ini beungeutna caang ku cai wu. Ieu manehna ini beungeutna tutung. Ditanya kunaon nih beungeut tutung, aing nempoin ju aing make skincare. Aing mah tutung make fresh care. Lain wayah ngadangdanan beungeut geus kolot, dangdanan hate. Oke. Di mana ngadangdanana? Di pangajian. Pan salat ge kudu dangdanan ku fikih, zahirna ku tasawuf, jerokna. Di mana ayana? Di pangajian. Lamun urang salat di antara rukun salat Fatihah. Fatihahna kudu didangdanan, kudu diajikeun. Tasdidna nu 14 ulah sampai kaliwat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo coba bareng. Iyyaka Allahu Akbar. Resep ngadenge kieu ya. Aku gitu nu rajing nu kolot resep. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh 2 3. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Lamun huruf ya ditasdidan ditas. Tapi lamun iyana teu make tasdid iya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepadamu hai cahaya matahari kami menyembah. Jadi agama Shinto. Na'udzubillahi min. Pan Fatihah teh aya syarat sah Fatihah. Di antaranya antara ayat jeung ayat selanjutnya wajib mualat nyambung teu meunang kapisah kecuali qadrut tanapus urang ambekan saambekan sanapasan teu meunang terjeda jeda anu lila
atawa jeda sakedeung tapi niat megatkeun bacaan Fatihah, atawa antara ayat ke ayat kaselangku zikrun ajnabiyun, zikir anu sejen, zikir anu hubunganna jeung salat. Contoh con oco antoto ya, tenang Pak. Geus cicing bae nyonya mandi bae bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak mah karalem di mana ge. Silok loba ngomong bapak-bapak mah. Bapak-bapak mah di pengajian ge cicing tunggul harare sih Bu. Contoh ayo. Misalnya keur maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fasih. Naon eta naon ngaranna? Bersin. Tas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urang bersin. Laju urang maca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahan bersin. Maka eta wajib di bismillah deui balikan deui Fatihah. Kenapa? Karena maca alhamdulillah didinya alhamdulillahan bersin hubunganana ke jeung salat. Oke? Kamu kaget ya? Ya Allah. Atawa orang keur maca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayeuna pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Acan bin Ma'um. Namun ke film si Bokir. Acan bin Ma'um meninggal. Urang keur maca Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi. Eta kudu balik deui di bismillah. Halo. Komo laju ngomong kieu mah barang pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Laju urang keur salat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yes nyolateun. Eta mah batal ka salat-salatna. Fatihah anu teu mualat nu kapegat ku zikir nu hubungan jeung salat wajib diiadah dibalikan deui di bismillah. Iman kan tadi balikan deui padahal tadi maca innalillah, tadi maca alhamdulillah. Maka teu sah Fatihahna, mun teu sah Fatihahna teu sah salatna. Ngarti tan teu? Gas pokona mah asal unggut-unggutan banyak. Guys, ngarti unggut-unggutan bae. Ngeunaheun di pangajian mah alhamdulillah. Lamun salat tapi teu ngaji repot ieu salatna repot. Nyaritakeun takbir bae ge moal beres Bu lamun teu ngaji mah. Urang maca takbiratul ihram, disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Dahar halal apa tidak? Halo. Dahar halal apa tidak? Minum halal apa tidak? Ngomong halal apa tidak? Halal. Tapi begitu takbiratul ihram urang dek salat, eta dahar jadi haram teu meunang, eta nginum jadi haram teu meunang, ngomong ge teu meunang. Maka disebut takbiratul ihram. Macana Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi lamun dipanjangkeun hamzahna lafaz Allah, ku urang dipanjangkeun Allahu Akbar, itu nanti akan timbul istifham. Nu tadinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
begitu dipanjangkan hamzahna Allahu Akbar. Apakah benar sih Allah Maha Besar? Jadinya istifham. Temenang lafaz Allah jeung lafaz akbar kapisah. Temenang lafaz Allah jeung lafaz akbar aya huruf anu nyelang baik berharkat maupun sukun, aya waw baik waw dhammah maupun waw fathah. Allahu Akbar temenang, Allahu Akbar temenang. Temenang eta huruf ba'na ditasdidan Allahu Akbar temenang. Temenang huruf ba'na diharkatan Allahu Akbar temenang. Coba mun teu ngaji moal beres, takbirna moal beres, Fatihahna moal beres, tasyahudna moal beres, wuduna moal beres. Intina nu cinta ka Nabi ulah ninggalkeun ngaji insya Tajul manek nanya bae jalain ka sasaha kabaraya. Geus jam 11:30 teruskeun bae yeuh. Terus. Oh terus bae. Ya Allah nya. Nuhun Gusti sanajan teu boga bandak ge boga hate anu kaya sampai jam sakieu masih kuat ngararaji. Alhamdulillah. Coba pamajikan bupati daekeun moal jam sakieu ngaji. Pamajikan bupati daekeun moal ngampar di luhur karung ngaji. Ibu mah alhamdulillah salaki ibu bupati talain. Camat talain. Lurah talain. Jelema saya tenang ngomong lain dah. Ya Allah, bunga bu bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Tereseplah ngaulahanan teu kabeh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ieu diutus Rasul jadi rahmat, ieu wujud rahmat. Karahmatan ya secara ekonomi jelas tukang tenda laku tiap bulan mulut. Tukang son bulan mulut. Emang aku cowok apakah? Eta mentelep jasa nunggu kiai jana laku. Tukang naon nu teu laku eta bentuk rahmat secara ekonomi pikeun ngahirupan jelema. Paham Bu? Tukang tarigu di pasar teh sibuk ngalayanan ibu-ibu nunek muludan. Tukang cau, tukang lauk, komo eta bandeng. Cak urang Medan teh ini ikan bandeng ya. Kenapa ikan bandeng enak? Di sate enak, digoreng enak, dipindeng enak cak. Bulan mulut aya pindang bandeng, bulan mulut aya goreng bandeng. Teu seep-seep. Rahmat Allah ditunjukkeun eta dina sisi ekonomi jeung ngahirupan manusia tiap bulan mulut. Alhamdulillah. Tukang tiung laku yo nu meulina yo. Anu nawarna teu kira-kira teh. Batur nawarkeun 50 kudu bae ditawar 15.000 sial ibu-ibu nanya. Baju angel teh pan baju balaga ditinggalkeun teh ambeh digerokeun deui. Tahu lah. Orang kamu mau beli buah-buahan juga ngasaannya 5 siki ngasaan. Tahu lah. Padahal lamun ka mall ya ka mall disebutna Rojali. Rombongan jarang beli. Aya rohana, rombongan hanya nanya. Sampai kalecak baju dioben bae. Beulah bandrol teu jadi deui, teu jadi deui. Jadina mah di bak teh meuli cangcut ceban 3 Pak. Bu, hei, tukang tenda laku, tukang sound system laku, tukang lauk laku, tukang tarigo. Malah mah aya rahmat nu luar biasa. Ya si Haji Budoli pan urang Tangerang. Kamu tahu Tangerang? Iya kota.
eta di kota Bo datang ke dia di dia kapanggih jeung urang Tangerang Haji Budoli Tangerang ibu sarua ieu kasukeun Tangerang apa Rangkas Lebak Lebak urang Lebak jeung urang Tangerang kapanggih pan eta rahmat muludan wasilahna ulah kapanggih jeung nini muludan wasilahna anu hadirna sukuna ngajalalojor tah muludan wasilahna ulah ditilep teh kitu bae geus tajun teh tajun deh lamun lain muludan jeung sakieu di dia diuk beda ibu rahmatan lil Masya Allah apalagi urusan hati nunjukkeun cinta ka Rasulullah berkumpul rahmat eta teh maca marhaba rahmat luar biasa maca sholawat rahmat luar biasa rahmatan lil alamin palura hadir ngahaja ngumpulkeun warga hese urang bisa silaturahmi jeung palura ngahaja silaturahmi hese dijalin silaturahmi lewat rahmat yang Allah turunkan dengan lahirnya Rasul di bulan Mulud kabeh kumpul jelema nu cinta ka Kangjeng Nabi di bulan Mulud maca rawi maca berjanji Allahumma shalli ala ya Rabbi shalli alaihi wa ya Allah ibu-ibu teh sok maca di langit ada bersinar menyinari cahayanya yang menembus menerangi seluruh alam tetepeo eta supaya eta anta lagu eta tah karunya ka ibu-ibunya lelenget ku ibu lagu eta kumaha hayang seuri ku mengadengi lagu eta tak kosidahan eta nasi daria teteto gitu kan ada matahari di langit di bumi ada para nabi cahayanya yang tajam menembus kegelapan kekafiran ditembus dengan cahaya Rasul amtas tabid zulumat wan nur apakah sama yang gelap dengan yang terang benderang tidak sama aya nu tina gelap menuju terang tadina kafir jadi mukmin aya nu tadina gelap terang akma seperti jelema kafir ilal basir asup agama Islam aya deui nu tina basir kana akma tadina Islam asup Kristen naudzubillah min perumahan Citra Maja aya Cinaan daeuh Kristen talain aya Buddha aya Hindu aya Katolik, Konghucu, Kong Sarip, orang lembur, nur, basir, cahaya, mata hati bentah, orang belah dinya, zulumat, poe, kal akma, pos jelema nu buta, lantaran tenempok ayat Allah yang teiman ka Gusti. Tapi lamun Allah berkehendak ke saeutik jelema cina asup Islam. Salatullah salamullah ala ayo Pak Rasul salat salam ala yasin orang Cina ge aya nu asup Islam maca sholawat sarua sholawat nama salatullah salamullah laguna be lagu manehna salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibihillah asup Islam Cina menang hidayah ti Allah minal a'ma ilal basir tina buta kana bentar tina kafir jadi jelema iman alhamdulillah
Ditanya, enci, iya, ada apa ya? Hanya. Nama enci dulu sama sekarang beda. Sekarang siapa? Siti Maliam. Dulu, nama saya dulu Centong Meloy. Ini semua masuk Islam. Ya, adik saya juga yang perempuan masuk Islam sekarang namanya Siti Khadijah. Kalau dulu namanya Cuntang Seng. Ini yang kecil Loyang Seng. Asup Islam menang hidayah tisaha Allah. Tina buta jadi bentak karena boga keyakinan Allah pangeran. Tadi namanya nyembahna patung, Bu. Tadi namanya nyembahna ta anu koneng teh eta. Di tokona ge sok aya teh meong nulungeuna kieu eta. Setruk sabeula. Kuarima Allahu Akbar. Kuarima ajan segala hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Islam. Minal a'ma ilal basir. Tina buta jadi bentak, tina kafir jadi iman. Oh, aya urang Jepang asup Islam alhamdulillah. Monehna resepun maca salawat ya Rabbi bil Mustafa balik wa qasidana waqbilana ma madaya wasi'al karami. Baling-baling bambu. Eta mah Doraemon ya laguna. Asup Islam menang hidayah. Ai kunaon aya jelema Islam asup Kristen. Nauzubillahi min. Encan orang India asup Islam. Halo, merica ketumbar jahe. Nek ngaliwat nyen gonjleng. Nyaran sambara, halo, nehi merica ketumbar jahe. Aduh, asup Islam, Bu. Asup Islam orang India. Maca salawat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Menang hidayah. Tapi Abu Jahal nempo Rasul teu menang hidayah. Buta bae. Abu Lahab nempo Kangjeng Rasul teu menang hidayah. Buta. Bahkan eta jelema-jelema di Mekah nu ngaran Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith, Walid bin Mughirah ngomongna kieu, "Hei Muhammad, ari maneh dakwah burang peuting ngajakan kami nyembah ka pangeran nu ngaran Allah bari teu katempo." Muhammad, ya pangeran real nyata tak katempo. Manat Uzza Lata, ya pangeran ya. Sia menyiaran pangeran ngajak ka pangeran anu teu katempo. Maka disebut jahiliyah. Naon cenah jahiliyah? Artina masa kebodohan. Lain bodoh ekonomi, mereka ahli niaga, ahli dagang. Politik ahli siasat harita Abu Jahal jeung CS. Nah, disebut jahiliyah. Mana polokna, otakna, mana otakna? Kuehna. Panginang eueuh doko eueuh. Bu, coba akalna mana, polokna mana. Aya ge pangeran nyiptakeun makhluk, nyieun jelema. Ieu mah manehna matung nyieun pahat, nyieun patung di pahat dianggap pangeran. Atuh di mana piraku pangeran dijieun ku jelema? Dijieun pangeran. Aduh, pangeran hampura irungna kurang mancung. Laju pangeran dicet warna beureum, beak cetna. Pangeran beureum sabeulah beungeutna. Jahil. Lamun aya kabakaran eta patung bisa nulungan moal. Bisa lumpat moal. Moal boro-boro nulungan, manehna ge kudu digotong. Pangeran digotong laju murag huluna pegat sabeulah. Cak manehna hampura pangeran hulu pegat.
Ari dia kunaon boloon tein otak ditenen didengkul tedek mikir atuh piraku nu kitu dianggap pangeran maka jahiliyah. Tapi Abu Jahal tetep buta mata hatena geus nempo mukjizat langsung geus nempo Quran langsung geus ngadenge Quran langsung malah ngomong kieu Muhammad cak maneh lamun teu iman ka Allah bakal disiksa bakal diadab berat turunkeun adab dek ditadahan ku aing. Gura turunkan siksaan dek ditadahan ku aing. Maka Allah turunkan ayat wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati ayil adab qabla al-hasanah ayil iman. Muhammad manehna kafir Mekah musyrikin Mekah minta ka anjeun hayang geura diturunkan adab qabla al-iman sebelum iman qabla al-hasanah sebelum iman. Kajen Muhammad ulah sedih. Nabi Muhammad dia sedih bu. Halo. Itu nu kamaran itu. Oh balik. Oh kaju. Urang bae nya. Manehna isukan gawe meureun nya di Citra Maja meureun. Bu. Nabi Muhammad dakwah dibohongkeun ku dulurna sorangan mamangna. Atuh sedih na beuju. Ai ku batur onam di hewan ge. Ieu mah dulur sorangan kadang-kadang hewan. Mata kula heran nu magahan ngaji kadang-kadang nu ngamusuhan dulur sorangan. Kula heran kadang-kadang nu boga majlis nu hewa dulur sorangan. Betul? Boga minantu kiai, mitohana jadi musuh. Aya nu kitu. Minantu na magahan ngaji mitohana gapleh atuh sedeng kan. Tapi tenang bae santai. Nabi Muhammad sedih ngarana a'rad basya wujud kidam ilmu ya Allah, anu samian, anu samiun. Dulurna keneh eta ge sarua. Aing mah samian samiun ge eta ieu maksudna. Kajen geus kajen, nek samian nek samiun, samaun. Nya Bu, panditu teh aya. Rasul teh wajib kasifatan sidik amanah tabligh fatona. Laju Rasul teh jaid artina menang a'rad basya ria. Manusia biasa Rasul ya, dahar ya, leut mohon, kulem saretnya, laju sedih ya, bahagia osok. Ta Rasulullah sedih. Aduh, Abu Jahal petatang peteteng tulak cangkeng. Petatang peteteng. Ting batin. Ini ampun. Gula makarak mang di pacar mah jamaah potongan gejan aya. Aduh meureun kue geus beak nya. Eta cak Abu Jahal Muhammad mau agama anyar ta pangeran tamanat lata uja aing mah kadengeun ngajakan ka Allah bae ka Allah kesal aing mah lamun siksa turunkeun hayu siksa. Nabi Muhammad sedih cak Allah qad khalat min qablikum. Hei Muhammad, sungguh telah berlalu sebelum kamu Nabi dan Rasul sama diperlakukan seperti ini. Tasliyah, pang beberat, motivasi ruhani ti Gusti Allah. Ulah sedih Muhammad, lamun maneh nedang tangan kana azab aing delekan. Abu Jahal Abul Habina paehna bau bangkena datang ka poe ieu bau bentak bangkena paehna ge dicacak awakna dibelah huluna eta sebagian kecil siksa ke dahsyat nama di akhirat. Untung urang mah iman alhamdulillah. Bu ibu iman ka Quran jawab nu budak nu ngaran awewe heuy Maryam ayo Maryam
Mana? Si Yeni aya Yeni. Ijah aya Ijah. Dengekeun nya. Ibu iman ka Quran iman. Mimin dengekeun min. Iman ka Quran iman. Percaya ka Quran percaya. Nu amis nu pahit nu peuheur ditarima. Mantap luar biasa. Pak hebat ibu-ibu iman. Cak Quran hiji lalaki menang boga pamajikan datang ka opa. 1 juta teh Bu. Cikeneh ngomong iman. Imanmu wahai ibu-ibu sekulit bawang. Tapi bapak-bapak imannya yakin membaca. Betul Pak? Nu ngaran lalaki jawab. Pak. Uy, lalaki huy. Cak Quran hiji lalaki menang boga pamajikan sampai opat 1 juta. Iman yang luar biasa. Oh, ini netizen komen acak-acakan. Namun cak salaki ya tuh menang ieu ku Quran ge. Kakak mah ekonomi mapan awak sehat boga kahayang nu sajen dimenangkeun ku agama. Kan kakak mah embung susumputan, hayang terang-terangan. Salaki minta izin ka ibu neuk nyandung diizinan moal. Izinan meureun. Izinan besi. Sabulan ge sabulan. Saminggu saminggu. Sapoe. Satengah poe. Asal basuh bae. Tetap moal izinan moal. Datang kapal moal izinan. Berarti bapak-bapak urang dieu mah lamun hayang kawin deui kudu nungguan. Manehna sorangan ieu nu ngomong. Geus urang doakeun mudah-mudahan ieu pamajikan nu hadir geura sadar maksudna lain geura pae. Masyaallah. Eta lalaki mah lalaki. Bo. Lalaki mah sanadan teu diizinan ge bisa bae. Ya gitunya. Lalaki mah sanajan teu diizinan ge bisa bae nya. Ngabohong we nya. Pura-pura jarah. Malam Jumat ngomongna jarah. Asal malam Jumat ngomongna jarah. Ngomong nama jarah horeng kawin. Aya lalaki nu kitu. Lamun aya lalaki nu kitu ngomongna jarah horeng kawin deui jahat tante bo. Hianat tante. Kudu dikumahakeun. Sararadis ngadege jawabanana. Aya ngomong cekek. Aya ngomong paehan. Aya dia kan kadang pencet pelerna aja. Boro-boro dipencet kasih truk gegara reunukan. Ulah Bu. Heuy. Urang dieu mah moal balalagi. Ya Allah. Aya oge nu alasana zarah tiap malam Jumat pulang zarah manehna isuk-isuk mawa aqua ngomong nama menang zarah padahal jatuh zarah ieu tas gilir tinu ngora eta mah aqua nang meuli di warung Madura. Jadi kumakeun ieu Kak siram-siramkeun ka pojok imah. Pamajikanna nurut cuy. Jahat teh salah kayak gitu. Itu kan menurut kamu jahat. Sebetulnya itu siasat sebetulnya. Kak, naon? Jumat taruh neng ilu jarah. Ih, mah penjarahan lalaki doang. Ai jarahna di mana gitu Kak? Naik ka luhur ai gunung dua. Oh. Jarahna di gunung teu. Di gunung mah ulin doang sakedeung. Tak turun tadi handap aya tah. Aya sawah leutik mah tah. Oh, aya sawah jarahna di dinya. Nguyak di dinya tah. Laju sawahna aya jukutan Kak, hideung. Eta lalaki ngomong nama jarah horeng makawin deui eta lalaki biadab tante. Salangap lagi gede poe mah. Bahaya ieu mah salangap geus gede kieu mah. Laju ngomong naneng ieu lalakon jarah geus aya hasilan kakak ku guru titah mencit embe dua horeng ekah anak mengorak. Nyeri tante Bu.
rasakan olehmu. Aduh, Masya Allah. Resep jamaah nugi langka ya. Mual manggi di lemur mana jamaah. Waduh. Cak ibu-ibu kia komen aya. Aya ibu-ibu nu komen. Haji Budali. Lamun lalaki posisinya sebagai kami perempuan pasti jengkel. Nu luar biasa. Ulang gitu Bu. Ari kami ieu pamajikan neuk di dua. Kadang-kadang mah beas ge telok boga. Induk kadua sagala nek maraban jelema nu anyar euy. Laju ieu kami 20 tahun rumah tangga jajan pernah beungar jeung senang. Laju kami 20 tahun rumah tangga masak nyusuh ngalayanan mangkaning jangan salaki mah tengah peuting mun hayang teu nyaho kami capek men gegangkeun bae. Eta nu curhat sampai pos kitu bahasana. Beres teu nyaho naon menen mengalepus di pertengahan. Ngerokok. Rokona bosek. Kopina kapal sono. Ngonyot lagi kencang sampai kempot pipina. Hasupna ge gambar lope. Horeng huntuna bolong tengahna. Kumaha ngomongna? Ieu pamajikan beuting rada beda ya kejuluganan. Minum jamu naon ya? Neng, minum jamu naon? Kunaon gitu Kak? Ieu rada beda ya kejuluganan. Lain minum jamu naon kakana terlalu semangat tadi congos sprek ka babawa aja. Munang 3 poe pan rada puyeng ibu kabidan di tes pack strip 2 positif hamil. Tah lamun kami hamil cak ibu-ibu Pak. Lamun ibu-ibu hamil teh bureng mata berat sirah mabok ngaranna. Lamun ibu mabok keur hamil salaki ngarasakeun tante. Ngarasakeun tante. Mungkin gede bulan kandungan berat membawa beteng salaki ngarasakeun tante. Ngalahirkeun nyeri salaki ngarasakeun tante. Tiap poe masak capek salaki ngarasakeun tante. Hei bapak-bapak, pamajikan urang jelema hebat, mereka setia, mereka pejuang. Kita dilahirkan dari seorang ibu kita perempuan, istri kita perempuan. Makanya hei laki-laki, jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan. Hidup perempuan. Angkat tangannya Bu. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup nyandung. Emang nyeri Bu. Nyeri gitu. Dicandungin kan. Cak ibu-ibu kecewa. Oke. Kami geus mere sagalana lalu di dua kecewa. Ayeuna hirup urang nang saha? Allah. Dibere roh di awak urang ku saha? Allah. Dibere rezeki urang sapopoe ku saha? Ulah ngecewakeun Allah, atuh ngaduakeun Allah. Mana aja tilok ngaduakeun Allah kami mah. Ai eta nyawah teu salat pan kaya-kaya ning ngaduakeun Allah jeung sawah. Betul. Dagang teh salat kaya-kaya ngaduakeun Allah jeung dagangan. Ka kantor teh salat, ngajabat teh salat kaya-kaya ngaduakeun Allah jeung jabatan. Maka nu can salat geura salat. Lamun ibu kecewa ku salaki bisa nyilid ka imah kolot. Lalaki dikecewakan ku pamajikan bisa nyiar gantina nu sejen. Lamun urang dikecewakan ku papada urang hapus bae kontak WA na blokir sekalian. Tapi lamun urang ngecewakan Allah, teu salat ngecewakan Allah, teu puasa Ramadan ngecewakan Allah. Lamun Allah kecewa deuk ngahindar ka mana kabeh ge bumi langit boga Gusti. Ya, nujan salat geura sarolat ieu muludan pohara Masya Allah karak manggih kula dieu aya tenda tihangna tangkal cau bari jeung buahan. Oh nya sakti urang di mana? Beuh hebat. Eta cau deket kembangna janda bolong. Ih aya-aya bae men hiji-hijikeun bae. Cau ngadeukeutan janda bolong. Teu sengaja henteu nya. Lamun urang ku Allah dibere hirup lalu teu salat ka Allah, teu ibadah ka Allah, bisi Allah kecewa. Bu, Allah mah teu butuh ieu ka salat urang. Teu butuh.
Urang sujud Allah keuntung, urang ke sujud Allah mau rugi. Allah bae pangeran. Ngan ke nu bakal ngarasakeun urang-urang kene salat jeung teu salat ke bakal karasa urang. Pan urang bakal paeh. Bapak-bapak maot, palurah pupus, ibu-ibu, kebo sorangan itu, baik maot depaeh lima sorangan, kebo paeh sapi, embe, haji budoli, siapa gitu kai. Lah maut jeung pae ge bahasa ieu bu intina mah kaluar roh di jasad urang ngagojon bae nu tadina geulis di udag-udag geus jadi bangke aya nu daekeun dilatung beungeut di skincarean ke mah dikenyot dilatung sibuk unggal poe make bloon hah oh blason heeh kula mah bloon menyebutna kan bloon atau pakai make up ay sholat itu isuk make up burang make up lu KS unggal poe make upan bae manehna eureun enggak siaran ulang teman sakali doang orang ke mah diasupkeun ka kuburan diurugan make taneuh wassalam nu geulis geusan nu kasep eureunan pejabat ya presiden nu dikubur teu balik deui gitu. Ieu urang guarieuh nu dipake ku urang baju kabeh baju palsu beureum coklat hideung baju palsu baju asli mah warnana awas nu make baju putih tah ayo aku lagi putih hari horeng putihnya putih ya. Tapi kan baju asli mah teu make renda. Teu make kancing. Pokoknya pasrahkeun 500.000 tarima nyungcung di luhureun sirah. Bonusna samak pandang. Wassalam tadi nama profesor anu barang dibungkus mah mayit. Tadina polisi jenderal bintang 3 aduh ayeuna maot jadi mayit. Tadina manehna TNI jenderal bintang 4 jadi mayit. Urang masyarakat tuh lain mayit digotong anak cerik lamun ibu maut anak cerik moal salaki cerik moal wah mending dicandung habak ari geus suudon bae ka salaki lamun pamajikan maut salaki cerik teh moal oh atuh bu nu bener ya laju maningan ku ari bae teh paeh nya lamun salakina maut anak cerik pamajikan cerik teh moal ibu bener karunya kitu ka salaki karunya bu dikubur daek maturan walaupun pernah terucap suatu ungkapan ku ingin selalu bersamamu sehidup semati barang lamun paeh salakina pamajikan jamual maturan mun paeh pamajikan ti heula salaki jamual maturan nu maturan mah amal tah salat urang ngaji urang niat ngomba beungeut ngomba leungeun saduana ngusap sirah ngomba suku genep tartib Masya Allah na ngaji di pengajian urang di kuburan cang amat ye ngaji sia tah ka majelis cang amat ye anak sia ye ngiriman Fatihah cang amat ye anak sia sedekah cang amat ye naon cahaya anak sia tuh maca selawat amalan anak bakal datang ke kuburan hayang teu boga anak itu bebedas hayang teu keuna masantren anakna insya nu awewe neng masantren neng parawan komo parawan mah waktuna sakedeung aya nu ngalamar we geus kawin metak neng kudu nyaho kana urusan mandi junub kana urusan head nya punya kana masantren
Lamun masantren mah pan awewe boga ilmu laju ka salakina manehna teu semena-mena asa ibadah kadang-kadang maksiat horeng mah. Contoh ya. Meh ka harti we nya ku teteh nya. Laju marah deui moal-moal. Geus moal ngomongkeun nyandung moal mah. Karena nyandung bukan untuk diucapkan tapi untuk dilakukan bapak-bapak. Geus pan moal ngomong nyandung tadi ya henteu kula mah moal ngomong nyandung deui. Dengekeun ieu ya, Bu. Bu. Ibu makan kumaha salaki. Ibu nek ngamal sunah kudu aya izin ti salaki. Keur ngamal sunah ge mun salaki ngagerokeun kudu eureun. Contoh keur tadarus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Saksalakeuna neng mohon ka kadia sadaqallahul azim. Tutup Qur'ana cumponan panggero salaki maca Qur'an masunah tadarus masunah memenuhi panggilan suami mahukumna wajib. Nyamperkeun aya naon ka eueuhna naon kakak mah kakak bari dijiwit teh pimpinna cuman tak aya naon bang cuman tak aya perlu naon bari manja teh bunga gemesin eta keur ibadah eta anggur putih entos tak salakina puting mah puting burang mah burang. Tak ibadah. Beribadah. Ya lamun diterusin mah baca Quran doraka eta. Ulah kieu ya, keur maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng, naon? Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Kakak hayang ngopi, lempang bae jaga belum cokor. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana an la taghlaw fil mizan. Caina di mana? Nahur. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusilul mizan. Gulana di mana neng? Di alfa lo badeg tuh gula. Wal ardu wad'a lil anami fiha fakatu wan nakhlu dhatul lakma. Coba kadi sini teu kadang yang meureun gegeruan keur maca Quran keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu keur maca Quran digegero bae ku dewe. Teu kadang yang meureun torek meureun ceunina. Diganjar tamoal ibadah ka lain. Sakti itu ge keur maca Quran mun salaki ngagerokeun tutup Quran atuh komo keur maca WA. Betul? Ieu mah maca WA salaki lewat kitu katempongan irungna be. Bau salaki. Salaki dia akurkeun jeung meong. Bau salaki. Lanjut terus dah ulah ya. Gua menek nanya we, mun geus lamun terus ya. Terus. Kajian Pak, senangan manehna penting ya. Sugan kula mah salatna teu beres, puasa teu beres, sugan ku nyenangkeun ibu-ibu kula dihampura dosa. Amin lo. Amin. Heuy. Sakitu ge keur maca Quran kita ditutup komo keur maca we. Kan WA-an bae kuari. Nini boga grup segala. Aki-aki boga grup segala. Ibu-ibu, lamun puasa Senin jeung puasa Kemis, lamun salaki teu ngizinan ulah. Oke? Atuh komo lamun kaluar ti imah tanpa izin salaki brek lempang. Brek berangkat. Salakina keur hae sudah hae teh. Neng, ari ibu ka mana? Ya ibu mah tadi bang, naik motor pakai jaket, untuk ngojek beureun musia.
kunaon gitu lamun keluar ti imah tanpa izin salaki nusuz ngaranna engke tina nusuz eta gugur nganapakahan salaki ka manehna nu nusuz manehna nu nusuz awewe anu keur sehat awewe anu teu keur head teu keur nifas deuk dialap suka ku salakina yakni neuk dijima embungeun eta nusuz malaikat ngalaknat ka awewe anu model pos kitu. Hidup lalaki geus Pak hidup leungeuna walaupun eta mah geus teu hidup geus ting batin aduh mending di lembur ngaji mengunaun bo ulah pernah karena diundang ke kampus mahasiswa KB mahasiswi atuh teu kieu ngomong ge atuh kabeh Melayu para hadirin hadirat yang saya muliakan saat ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi kitu ngomongna Bu aya di dieu mah kula atuh sapira jeung Mainah Maacah biasa bae ngomong aya Maacah tengikeun Maacah ya resep yang orang lembur mah berkah amin atuh dek gagah ge cara mah lah atuh jeung urang lembur ya kapiran ini paling ngompol mana mah sakitu doang anteng cenah teh mah diuk bae atuh ngompol si udangna neuk udang balaga aqua bade siramkeun ka manehna nyaho bae ge ngan salutna ibu-ibu eta di pengajian lamun hayang kieu teh tiluan ka kamar mandi bareng heran gua mah eta ibu-ibu kami mah lalaki jati lo kita kamar mandi tiluan manehna mah duaan tiluan padengi gandeng kenceng amat awas Bu sabab lamun keluar tina koridor batasan tadina manehna salat laju manehna tahajud manehna ibadah tapi keluar tina sejatina seorang istri digerokeun ku salaki jojong bae padahal keur ngamal sunah awas nol ganjaranna mata kasih neng nu tahfidz luar biasa tapi lamun keur tahfidz ge keur maca Quran ge isuk-isuk salaki hayang nyarap geus eureunan heula nyieun goreng kejo kamu tahu goreng kejo itu yang goreng kejo itu ngagoreng kejo lah eta ibadah nu gede salaki kieu wae aduh neng nyekelan beuteng lapar hayang nyarap tanggung ka 2 juz deui eureun heula nyieun sarapan heula supaya salakina bener-bener terpenuhi ibadahna amin Bu ibadah si ibu terpenuhi kana jadi salaki lamun ibadah terpenuhi tenang hirupna insya walaupun salakina jelema biasa tapi lamun ari ibadah bakal tenang lamun salakina misalnya ibu-ibu tukang mulungan gelas aqua ibu jangan merasa rendah karena mulungan gelas aqua aya kan salaki aing muda muludan di mana begitu diundang hadir bae mau karuh lah gandeng ini mah contoh doang diuk lagi di pojok bae asal aya gelas aqua di coelan make suku kumanehna teh diasupeun ka karung nu keur nginum ge diincer bae di tangguhan kumaneh halal ai salaki sia salaki aing meula ngojek ulah sedih boga salaki ojek halal salaki pulang ojek assalamualaikum jawabna waalaikumsalam neng menang duit 20.000 ih kajen ka 20.000 ge alhamdulillah kakak pulang kamari mah bejana aya ngojek motorna dicopot jalma dipaehan lamun itu terjadi kepada kakak hendak kemana aku mencari ganti cak salakina neng iya boleh nggak aku nanya boleh 1 tambah 1 berapa neng 2 salah neng berapa 7 kok 7 karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu senang tante tak
senang dibandingkan nu meunang duitna 1 miliar 2 miliar tapi jalan haram moal senang moal ngojek sieun ka Allah menang duitna halal laju sholat ia bakal senang hirupna. Ibu-ibu bu nu salakina ngojek aya salaki pulang ngojek sambut dengan senyuman bukakeun dasina. Emang tuh menang ojek pakai dasi? Menang tante? Lebih baik ojek pakai dasi daripada orang-orang yang berdasi tapi mereka joget-joget di atas penderitaan rakyat, saudara-saudara. Atupan dipilih DPR rakyat, digaji rakyat, naik pesawat ke mana bae manehna hiber dibelikan tiket rakyat, ngendong di hotel numerkan hotel rakyat, tunjangan beras setiap bulan 12 juta numere rakyat, tunjangan tempat tinggal 50 juta numere rakyat, kabeh nang rakyat dipajak, tukang somai dipajak, tukang aqua dipajak, tukang cilok dipajak, tukang baju dipajak, kabeh make pajak. Eta pajak sebagian digaji manehna DPR, tapi kenapa setelah duduk manis di gedung yang mewah mereka lupa kepada rakyatnya sendiri. Wakil rakyat seharusnya ya barisannya jangan joget waktu sidang soal. Oh, sok kadorot ka Iwan Fals bener. Atuh miningan ibu salakina ngojek duitna halal. Bener bu? Miningan beteungna kempes kelet aya eusian seeutik ke duit nang halal daripada beteung bucitrok di jerona aspal. Betul? Daripada beteungna bucitrok di jerona konblok. Daripada beteung bucitrok di jerona raskin, beteung bucitrok di jerona anggaran, beteung bucitrok di jerona duit rakyat. Mata urang mah alhamdulillah rakyat biasa tidak terlalu berat pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka urang doakeun oge DPR ge sarua eta wakil urang. Laju jelemana jelema urang mayoritas Islam, urang doakeun DPR-na, urang doakeun MPR-na, urang doakeun lurahna, urang doakeun camatna, bupatina, gubernurna, presidena sing balager adil jujur karunya ka urang rakyatna. Amin bo. Amin nu bedas bo. Lanjut apa jangan? Boleh di absen boleh? Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Puan Maharani, Sri Mulyani, mantan pacar Napa Urba. Etakan kabehan wakil rakyat. Kamari manehna kan aya salah. Joget-joget, ay joget mah kuduna aya tempatna ieu lain di DPR nya punya. Mata kurang kan HTT tersayat luka. Tadi joget-joget di DPR HTT tersayat luka. Tapi orang doakeun bae jeung urang mah ulah anarkis atuh ulah meuleman gedung DPR. Ay gedung mah teu boga salah. Betul. Mun aya beurit di jero gudang beuritna bae cekek. Ay gudang nama ulah di belum. Ayat oknum di DPR atau oknum nabe dinasehatan bere hukum anu sepadan. Ay DPR nama gedungna boga rakyat duit urang ulah ilu-iluan meulem kos batur teu boga pertanggungjawaban. Halo. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kumuludan urang kabeh salamat dunia akhirat. Yang mudah-mudahan muludan ieu ditampi ku Gusti Allah. Calikna urang dinilai ibadah ku Gusti Allah. Mautna urang dibere tiket syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.